Ke. Duduk perkara. Geus mah ikut cabut lah duduk perkara. Sok mah enak mah geus lah tong nguruskeun si Udin, tong nguruskeun nu lain. Urusan abdi jeung mang rek kumaha ayeuna. Urusan naon ya, Den? Sok pura-pura bodoh lah. Atau urusan jam tangan. Oh, urusan jam tangan. Kamari emang terus masih toleransi harga tina 8.000 jantan 5.000 rupiah. Ya tuh bayaran 5.000 ayeuna yang beres. Tetiasa naon deui atuh mang. Den teh dipayun bakto pasien toleransi kumbang teh eta teh nuju 2 dinten. Emut ku Deni tas tamih 2 dinten. Dinten 4 dinten. Tan 4 dinten ayeuna mah teh toleransi teh teh bonus. Tapi mang nyuhunkeun dijamin sadinten 4.000, dinten 2 dinten 8.000, tamih 5.000. Atuh mang jadi 13.000 beuleunnan. Sumun eta toleransi ti emang Den. Mang kudu sadar geus sok mang ayeuna mah eta kalakuan emang teh salah mang gitu teh. Bikin batur gitu. Punten Den. Jiwa emang ti kapungkur teu katos ngarugikeun. Tapi jelema-jelema seueur nu ngarugikeun ka mang. Abi nanya ka mang ya punten ya mang nya. Mang dirugikeun naon ku abdi? Deni kedah sadar. Sadar dia kesadar mang ieu teh mata rek mayar oge. Sumun ditampi mayarna mah. Tamih deui 8.000 amung. Besi abang oge nya karumaosan ku 20% sabulan. Ieu mah nya hayo-hayohan we naik sabaraha persen? 4 poem nih mang piraku abdi leuwihna kudu 12.000 mang punten nya abdi madak nyarios ka mang. Maknya mang abdi nu ngojek kalakah malik mayar ka mang abdi kudu mayar 3.000 dibere 2.000 kurang 1.000 nya ngajabel jam tangan eta teh mang doraka kacida leuwih-leuwih ti rentenir. Sumun tenang deh. Dina ieu perkara sanes kudu dimasalahkeun. Mang punten nya ieu. Tapi mah cek abdi mang nu bodoh. Mang teh salah eta teh. Leres deh. Deni tos ngangkeun bodoh. Nu bodoh mah teu ikut campur kumaha nu pinter Den. Mang nu pinter mah lain kitu mang sok ngaunggulkeun sorangan. Maknya abdi ayeuna boga motor, mang dianterkeun ka Kiara ku abdi, datang ka itu abdi kudu mayar. Sing emut Den. Teu asup aing ngomong we. Geus mang enak mah kieu we lah. Abdi nyukeun kabijakan ka mang. Nu 2 poe mah hapus we teh malahnya. Ayeuna mah abdi merek mayar 5.000 we pamenta mang anu mangkukna teh. Ke. Nah, mang teu kudu nyekal tarang tenang we. Sanes ieu mang kedah asak-asak Den. Punten Den ieu. Keur kitu ngulunyu we si Udin. Semua beres cek aing deui. Den. Teuing goblok. Meni kasar sia ka aing. Din awasin tong belah din ieu urang karaya urusan heula. Urusan gade Den. Naon Din mana teh? Dina penyelesaian ieu persoalan kasus ieu kedah aya panengah. Yang Udin? Sumun mang. Kinten Jang Udin tiasa jantan wasit. Tinju mang pada gelut. Sanes penyelesaian ieu persoalan kasus. Mangga lah. Udin mah bener mang mah bener lah ku si Udin mah beka sebeuleun ke bakal beula-sabeula. Cenah naon geus dududon mana-mana nih aku lu si goblok. Mata bolotot gitu. Bolotot kesening nu kawasa sia. Mahina maneh mah. Kos nu halus wae ketepane somplak gitu. Somplak ge apane mah ciptaan nu kawasa. Aing geus sarua bolotot kitu nu kawasa sia. Tes tenang. Ieu persoalan kedah selesai. Anu manglah tong selesai. Ieu 5.000 ya geus bawa moal. Naon mah hutang eta Deni 5.000 ka mang. Din cicing din. Kieu Jang Udin. Tunggu dibacakeun masalahna mang bakal lieur kena gesok. Den, tenang. Kumaha mang Deni boga hutang? Leres. Gaduh sametan ka mang nyimpen jam. Jang Udin punten ya ieu. Deni teh nitipkeun jam tangan ka mang. Mang lain nitipkeun pada mah dijabal. Hartosna mang mah tidak jabal menjabal Den. Ieu mah titipan kan ti Deni. Dan titipan sama Deno tuh segitu goblok. Naon deui maneh
Tetep isuk teu ku campur mana cicing saya dibanting ku aing. Dia apa naon cicing? Oh, dibanting aing mah. Teu sieun kumaha. Yang tadi mana ditonjok sia. Sieun murungkut. Lain murungkut aing kapeureunan. Aya wae si eta. Lajeng Mang. Tenang. Lajengkeun. Sadinten nu ti payun 2000 janten 4000. Cekap Mang, cekap pisan eta sakitu. Malih makirang. Ganeng Udin. Cicing deuni. Terus jeung Udin. Anu 2 dinten deui Mang nyuhunkeun sadinten 4000. Sadinten 4000 janten 8000. Cekap Mang, malah makirang. Ganeng Udin, saya yang dibanting. Iya, panurang mah wasit den cicing. Wasit tapi bakal bersabelah maneh mah. Can keputusan geus ngomong sendudon maneh mah gulu. Mang puntennya Mang abdi nanyok Udin lah wios Mang. Cekuk itu lain jalan keluar den. Terus kumaha tuh ieu Mang ceceh teh ieu. Mang manyungkeun 13.000. Leres cek Udin. Nya tuh den murah sakitu mah. Di batur mah moal aya. Kos nu apa maneh masalahna Udin? Dan ieu mah celana ge ayeuna geus mahal den. Calana ieu mah lain deui calana Udin. Nah ieu maneh ikut campur bagi jeung sok tahu pisan. Manya abdi Mang sok tahu henteu Mang. Udin teu sok tahu. Udin memang sae. Deni kada majeng emutan Deni, pikiran Deni, otak Deni kada majeng seperti Udin den. Udin teh pinter naon-naona Mang, pinter nipu, pinter kode kaos Mang sarua. Astagfirullah. Den punten. Mang teh alim debat geus kolot den. Nya mun geus kolot Mang kudu sadar atuh. Mang sadar den. Terang itu mana kalir, mana kidul, mana kulon den. Lain masalah sadar kitu Mang, sadar diri lah. Din mana apa tuh masalahnya? Orang mah geus nyaho masalah namanya nginjem duit. Tuh kan salah mana oge. Lain kitu Din sebenarnya mah urang teh ye Din nya ye narik si Mang ka Kiara. Datang ka Kiara teh, urang teh kalau kudu mayar kasih Mang. Wajar tuh Din? Wajar oge lah. Aduh, so wajar naon maneh. Cik urang nanya ka maneh Din. Urang ieu ka pasar. Motor maneh mayar ka urang, wajar tuh? Ya urang mah wajar saja lah.